Masak-masak acara ngahol bapak mertua. Nah jadi caritananya barudak atuh setiap tahun pan anu maot mah sok ngahol tea, tapi tergantungnya kumaha bogana ieu ge kami seayana bae. Atuh heueuh ai teu boga-boga teuing mah telok di dieu ge kudu ku daging hayam, pan kudu sok ku endog mun teu ku lauk tea, kudu ku oregna tea, pokona mah kudu sagalana beh ai geus kikieuan mah olah doang kieu. Bohong ka dik cik baris kolot tea mah henteu cukup ku 100-200 sok pasti bae ku gede jatah di dieuna ge pan aya tahu tempe tea. Kilang urang sok popojaran ge nyah aing heudak ngaranna sungut batur ieu nyah omong batur tea geus anu tea loba bae dak di mata batur mah kurangna najan urang seberusaha mungkin ge. Atuh jang ngukur ka hayang batur mah moal bisa ieu nu mantak sok kudu ngukur ka diri urang sorangan atuh kamampuhan urang. Tah di dieu ge aing nyangu atuh jah henteu doang hajat pan nyah ieu mah atuh bisa bae doang hajat ge lamun urang loba duitna jeung babakalna ai ieu mah pan ai urangna eueuh mah pan nya urang sok ngarepeh maneh teh ngeun ku hayang-hayangna bae. Ngeun alhamdulillah ieu mah bapa mitoha nya lamun datang ka waktuna mah sok satahun-satahunna aya bae milikna. Laju saeutik-saeutik ge sok ngahol bae tah doang kieu telok loba nyieun okonna ge paling ge 20-30 biji doang. Tapi alhamdulillah sok cukup bae karena emang ngondangna ge ukuran jelema sakitu nya lamun sapertina urang loba sagala mah pasti loba deui nu diondangna.